Mitra nujukan mungkin dongeng nujulan neangan Bapa karangan Kileksa. Ayeuna dongeng nincak bagian ke-72. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangboramana. Mangjang ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti anggo para mitra kanggo hiburan bae. Atuh salajengna para mitra ayeuna nincak bagian ke-72. Namun upami nu hoyong tamat para mitra tetapi nu tos tamatna aya di playlist. Buka playlist na Mangja Official, Mangja moal bosen-bosen ngadugikeun dongeng-dongeng nu paros aya di playlist itu para wargi seueur nu naroskeun cenah yeuh dongeng teh kagok cenah. Nu ulah kagok mah di playlist para mitra tos taramat eta didinya kitu. Mangga nyangakeunna para mitra dongengna kitu nya dongeng nu judul sabaraha judul tos seueur para mitra judulna seueur tos seueur. Nyangakeun lah aya nu carios sapertos ieu para wargi naon teh ieu naon ieu jawara ieu demit di ayanya mari jawara demit bade anggo bahan kanggo ieu para wargi sadaya dilombakeun di UPI Universitas Pendidikan Indonesia para mitra Malabang Jaya di Bandung janten ieu para mitra narasumber harita para wargi aduh para wargi dongeng lebet ka perguruan tinggi para mitra sadaya aduh mangga nyangakeun para mitra aya karosan aya jurusan anu memang sanes jurusan dongeng namun anu aya pakuan pakaitna sareng ieu para dongeng kitu diantarisna para wargi ayeuna carios nyambung neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-72 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-72. Kumaha dongeng salajengna sabada harita Nyi Irah dipaling ku Wirja. Nyi Irah ditetepkeun hiji guha anu memang kacida matak pikasieuneunan. Para mitra kaum dangu, kulantaran eueuh jawaban harita si Wirja unggah kana golodog. Heat dampal suku jebrag meta cebet borobot panto amburadul. Lu si Wirja katepas labas kana panto tengah, cedak disindak berai muka. Ana breh teh di tengah imah aya nu ngariung lalaki kolot saurang. Awewena saurang ngahep-hep bari ngeukepan anakna nu laleuti. Sajabana aya budak parawan kira-kira umur 16 tahun, ngadeg-deg bari muntang kana leungeun bapana. Ulah sieu nyai, ulah keunggelis, yap ka dieu ka bapa, urang ulin ka ditu kadu jauh. Tenya nah orang anu herang-herang di dieu syukur si Wirja seuri manehna atoh lantaran di imah eta aya mojang nu umurna moal jauh ti Nyi Irah colad Wirja ngalengkah ngadeuketan eta mojang kawas rek dirawu. Nenyok kitu bapana timbul wawanen jung nangtung pok ngomong, juragan mugi sing hawa tos atuh ulah ngaganggu kapun anak. Ulah ngaganggu kitu ceuk bapana nyarita sopan. Tapi bari taki-taki bisa ya itu jeung ieu. Nah make ulah san wani ngahalangan kana niat aing. Kadiekeun si nyai rek dibawa ku aing. Ceuk Wirja bari nyuntrungkeun bapana. Puguh bapa Nyi Mojang ngaburia nafsuna teu ngiji rugi teu malire naon-naon nu penting anakna kudu dipertahankeun. Basa disuntrungkeun meh-mehan ngajengkang ngan untung tetulus bisa keneh nangtung deui teu ngomong heula seak narajang ka Wirja. Dampa suku ngacelepung rek ngajejek dada musuh. Tapi Wirja teu ngobah tangtungan ngan leungeun katuhu sakilat newak pigeulang suku musuh. Kek beunang sakaligus tuluy dibantingkeun ka katuhu. Rada tarik ka tukang tolonyong bruk bapa Nyi Mojang yang korah di pojok imah. Tarang tidagor kana tihang si Wirja ngagak-gak seuri. Ragamang kana leungeun Nyi Mojang atuh Nyi Mojang ge teu cicingeun gancang ngejat bari nyamat indungna. "Mak, tulungan, Mak!" tuluy ngarontok indungna ukur ngadeg-deg. Beungeut sepa rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji, nu akibatna jadi geumpeur samar pola. Cakakak si Wirja seuri deui ragamang rek ngarawu Nyi Mojang. Tapi bapana nu tadi nyang korah di pojok nyeredet hatena.
Temikeun lamun anakna kudu dibawa ku jelema jahat. Korejat hudang seak ngarajang ti tukang hiu cekuk nonyong walikat si Wirja. Tapi teu kerel-kerel ditonyok kalah ka ngampul. Si Wirja ngalieu ka tukang nyeh seuri semungahina. Ari bapana Nyi Mojang panasaran, manehna ngawahan deui hiu cekuk sababaraha kali nonyokan kana tonggong si Wirja. Kalah kapeureub sorangan nu nyerina muringis bari kakerepengan. Aduh, ampun, kurang ajar setan sia. Bapana kukulutus bari ngusapan peureub, amek nyedak tanaga midak tungtungna hing ceurik kawas budak. Nah, kalah kaleweh euy, hayang ieu. Si Wirja ngacungkeun peureub. Teu kanyahoan hiu jakuk keuna kana tarang eta jalma, lengak bru bapa Nyi Mojang rubuh. Sirah lieur asa ngumpeng bumi alam asa tibalik tungtungna les teu inget di bumi alam. Nenyo salakina rubuh pamajikanna nubruk bari sasamat. Anakna reang caririk ti buburanyat muru indung jeung bapana. Nugeus parawan ge nuturkeun milu ngagugurung bapana nugeus teu walakaya. Ulah salempang nyai, da teu paeh bapa hidup teh. Yu urang init anggur, urang pindah ka imah bapa. Ceuk Wirja kak nyekel pepeuteuyan Nyi Mojang. Puguh Nyi Mojang reuwas manehna babadug mung dicekel. Tapi dicekel pageuh malah mah ditongtak, kapaksa rek dibawa. Nyi Mojang amuk adu glajer tungtungna urat mamatihna dina beheung ditotol ku curug. Lengerek Nyi Mojang kapaehan awak leuleus taya tangan pangawasa. Lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Lir anu dipupul bayu geus kitu mah teu hese deui kerewak dicekel cangkengna dipayang sarta dibawa keluar. Goak indungna ceurik bari jejeritan menta tulung. Talenjang lumpat keluar maksudna marek ngarebut anakna ti si Wirja. Tapi cakakak si Wirja seuri tuluy ngomong. Montong ceurik indung, budak marek dibawa ku kami, ka ditu ka imah kami. Bisi diteke sia ku aing. Indungna tetep ngudag ari Wirja ngaraneg. Gabrug indung Nyi Mojang ngarontok ngarebut anakna. Tapi teu kanyahoan leungeun Wirja ngepret pipi, langgerak si indung kapaehan namru diburuan. Koceak anak nu leutik keneh careurik raong bari muru indungna. Nu geus namru diburuan. Tapi si Wirja mah teu malire leos indit ningalkeun pating lalengis nyamat indungna. Kolepat les Wirja ngiles lumpat tarik bari mawa Nyi Mojang. Eta kajadian teh para mitra dina waktu anu kacida singketna. Atuh teu bisa kanyahoan langsung ku kulisi sapara kanca ukur kadenge sorana pating jarerit. Harita kulisi ngarenyag meuli curing hak bari malik kapalebah datangna sora. Pak RT, sadaya nu ngajerit sahanya? Di kulon sorana mah Pak Ici, yuah urang teh Pak Ici. Ceuk Pak RT bari jung nangtung singkil jiga nu nya. Yu bener ah kudu buru-buru diteang. Berala lempang muru ka tempat nu ngajerit teh. Malah mah para mitra satengah lumpat dahayang tereh tepi. Baranggok kaburuan hiji imah aya nu ceurik pikawatireun. Budak leutik ngarangsa dan indungna nu teu usik teu malik ngalempreh kapaehan. Puguh kulisi reuwas teu sirikna luncat muru ka eta jalma. Masya Allah birukmi kunaon ieu teh? Brek deku gigireun anu kapaehan. Ari Pak RT mangku budak anu ceurik harita keneh. Nu rada hideng ditanya bari dipelong. Kunaon mah teh Jang? Kunaon ieu teh? Pak RT ngahegak bakat ku capek jeung reuwas. Budak nu ditanya nyusutan cipanon bari inghak-inghakan. Rada kaleke ditanya teh tapi lila-lila pok nyarita pegat-pegat. Aya jelema nyabok bapa jeung mak. Pokna tuluy melong ka indungna nu keur ditulungan ku kulisi. Cilaka. Palang siang nu ngagunggu ka Nyi Irah teh aya. Pak RT tuluy nungtun budak nu bieu ditanya. Nu leutik disangkeh dibawa ka jero imah, regenyeng indungna pada mayang. Bus ka jero imah digolerkeun di tengah imah. Dina palupuh harita teh para mitra. Red kasih si bilik breh salakina ngajoprak pipina kembung tapak nyabok semugeuna. Astagfirullahalazim. Na aya naon atuh ieu teh? Mang, kunaon mamang teh? Ceuk kulisi bari muru ka eta jalma. Diguyah-guyah teu hudang. Teu lilir-lilir acan dirampak dadana aya keneh keketegan jajantung. Ari disidik-sidik tarang bancu nu repipi bareuh tapak nyabok. Tuluy dipindahkeun dijepatkeun gigireun pamajikanana. Kulisi jeung kanca-kancana paciweuh nulungan anu kapaehan. Salah saurang neangan aki-aki nu dipikolot di lemur Cidahu, torojo datang tuluy sina ngubaran nu kapaehan.
Kunaon ieu teh Jang Gici? Cek si Aki. Ah teu kacan kanyahoan ki ngan cek katerangan budak mah. Aya nu asup ka imah jalma gede cenah. Jadi aya nu nyiksa jigana teh coba tulungan atuh ki. Temal kulisi. Si Aki teu nemal deui tuluy mapatkeun jampe pamakena susuganan teurak bisa nulungan nu kapaehan. Tuluy ditambah ku tareka sejen nu teu eling teh diceuceuhan di urutan di kitu kieu. Malah dikocrotan minyak kolonyo sagala rupa. Nya akhirna manu teu eling lilir nu pangheulana pamajikanana da teu patiparna. Disusul ku salakina ngulisik bari humarurung. Beuntak kawas nu hudang sare. Nu nyaksian bungah lantaran nu kapaehan geus eling ngancan beunang ditanya. Lila mah biruk mi hudang segeruk ceurik bangun anu kanyanyerian. Lantaran inget ka anakna nu dibawa kabur ku si Wirja. Atuh nu aya di dinya raong naranyakeun aya naon cenah. Aduh nyai. Kumaha ieu teh anak kami? Tobat teuing nyai kamahana aduh. Gusti kani aya teuing betega maling anak kami. Biruk mi kawas nu teu hideng. Nyarita teu puguh tapi ku sakitu geges kanyahoan. Yen nu jadi alatan teh aya nu maling anakna. Saha nu dipaling teh bibi? Saha nu dipaling teh? Ceuk kulisi. Si Cikal anak kuring aya nu maling Pak Ici. Saha nu malingna? Jalma gede gagah galak tulungan Pak Ici. Masya Allah. Palang siang sanasib jeung irah kumari geus kieu nya. Kulisi bingung lantaran susah neanganana na kudu ka mana da geus puguh musuhna lain jelema samanea. Pasti nu tadi seuri teh seurina kawas seuri setan Pak Ici. Cek Pak RT. Nya moal salah pasti eta. Yu urang teangan sugan beunang. Bisi tutumaneun korban geus 2 teu meunang namahan deui ieu teh. Mangga Pak Ici. Jung narangtung lalaki nu jag-jag mah teu kudu diparentah. Pada hayang udag si Wirja jut tarurun kaburuan, bramiang rek nyusul bapa maling. Kaayaan di lemur Cidahu genjeleng deui lantaran geus aya deui nu dipaling. Aya deui nu diculik para mitra ku bangsat aneh disebut aneh teh. Da teu daekeun ari kana harta bana mah nu dipaling teh bet bungul budak parawan. Ku ayana kajadian kitu kadang warga lemur Cidahu ngarasa sieun jeung keung. Utamana nu baroga anak parawan sok sieun kagiliran jadi korban. Timbul rupa-rupa kepercayaan anu ngagoyahkeun iman, mengkolkeun kayakinan magarkeun teh pedah taun ieu teu aya caosan ka Gunung Bongkok. Akhirna dedemit eta gunung bendu buktina nurunkeun kariweuh ka urang lemur. Aya oge nu boga anggapan yen anu baroga anak parawan teu tarapti dina kahirupan sapopoe. Der aya beja nu teu puguh sumerna magarkeun cenah boga anak parawan kudu hajat hayam bodas jeung tumpeng jaer sarta kudu ngawurkeun kemang malati di kaparapatan. Atuh pahibut ngadon harajat hayam bodas, narumpeng jeung nareangan jaer katut kemang malati, nya puguh nu boga balong panen jaer pada payu. Nu meula kemang malati mupul duit kemang payu boro-boro anu geus beukah nu kudu keneh oge payu teu sirikna parebut. Nu kudu teh para mitra can beukah kemang si keneh ngaringkup. Kulisi jeung kaca kancana riweuh neangan si Wirja. Urang lemur anu pager iman. Harita teh para mitra anu teu pager iman mapahibut hajat. Parapatan ngadak-ngadak jadi balaku kemang malati. Buru hayam bodas ngayang di mana-mani. Puluhan hayam bodas jadi korban. Kebat lampahna kulisi. Harita tuluy ngasruh kabeh kidul. Da ceuk perhitungan cenah para mitra. Pasti ka daerah eta lumpatna. Dumeh loba anu suni keur panyumputan. Para mitra kaum dangu, tapi najan diasruk disaksrak nepi ka imeut teu manggih tapak-tapakna acan. Lantaran si Wirja lumpatna ge beda jeung batur, tapakna moal kaciri da ukur notol-notolkeun inung suku. Waduh, na kudu ka mana nyusulna atunya da teu puguh padomanana ieu teh, ceuk kulisi humandeuar. Harita teh hatena sumpeg sabab tugas kacida beratna. Mun teuras kana jabatan geus teu hayang udar ider bakat ku kaweur. Ngan era ku tugas manehna kudu toh-tohan ngabela rahayat. Sabab manehna nu tanggung jawab kana keamanan lemur Dahu. Nu malingna lain jalma samanea Pak Ici tangtu sakti mandraguna. Mun diladenan ku jalma jiga urang malah asana teh moal beunang Pak Ici. Kudu minta tulung kana leuwih gagah ieu teh, ceuk Pak RT. Nya tapi kasaha minta tulungna da di mana aya jalma nu gagah jeung sakti? Kulisi nanya barineuteu, Pak RT ngakuleng manehna ge teu nyaho, teuing di mana ayana jalma gagah.
Sabot kitu aya jalma tuturubun muru kulisi. Napas ngahega kesang ngucur datang-datang pok ngomong bari molotot. Pak Ici, aya nu ngolopat ka walungan. Aya nu lompat ka hilir. Kitu laporanana puguh kulisi reuwas. Walungan mana euy? Dilebak nuju ditingkar ku batur. Iwa tu kaditu. Berala lempang rusuh ngajugjug ka sisi walungan. Barang goknya baladna ngumpul di dinya lantaran loba saksi. Yang di dinya aya jelema nu ngolepat ngiles di palebah walungan. Kumaha ieu teh? Ceuk kulisi nanya kanu deukeut. Duh, ka Pak Ici da tadi teh nu ngaleopat ka dieu teh. Tapi ngiles teu buku losna, pira ku ari ngalelep kana cai onaman mah. Ceuk eta lalaki bari tuluy mencrong kana cai walungan. Saha nu mimiti manggihan? Syukur da kaparengan nuju kumpul di dieu. Leng kulisi ngahuleng. Uteukna muter mikiran eta beja naha mungkin atawa henteu. Tapi uteuk kulisi teu mampu mikiran eta kajadian. Barang keur ngaharuleng kitu jerit saladu ngajerit di hilir tapi ngan sakali-kalina. Puguh sarerea mending ngarenyag teu kudu diparentah breng lalumpat ka hilir. Sidik pisan sadanu ngajerit kawasora awewe. Serog kanu bala gawir walungan harieum. Areuy cariu jeung saliara ngaguyun. Dihanapna loba batu taringgul caneong pikasieun. Reg para mitra sarerea eureun di dinya. Kabeh curiga ka eta tempat. Coba saha nu wani turun ka walungan tempoan kana sedong. Kulisi marentah kabaladna ngong nu nembal itu ieu pada sanggup. Cerut opatan turun bari tetep waspada bedog dicekel bisi aya itu jeung ieu. Sorat cali walungan kadenge seah manuk recet di sarada. Panon poe beuki hanap meh antel kana mun-munan gunung. Kaayaan di sisi walungan rada geueuman. Nu borangan mah munur maju mandeg mayong bulu punuk pating puriding tapi kulantaran loba batur kasieun rada ngurangan. Ngan teu wani jauh jeung batur. Kacaturkeun nu turun ka walungan pating tarengo kana sedong. Nempo liang-liang bisi aya jalma jahat keur nyumput bari mawa nyimojang. Tapi nu kapangi ukur bangkong hejo ngadangong dina batu. Matana bolotot kagebah rete disada. Sora agem handaruan. Harita teh para mitra. Rigana para mitra atuh puguh anu keur ngajalankeun tugas teh pating rarenyag. Aya euy, kulisi nanya bari mencrong ti luhur. Tuh aya Pak Ici, teh mah anu ti hanap. Terus mapai rada kahilir lempang dongko da kagoko areuy nu pajejeut. Jala baloba akar nu ngarumai keur kitu cikikik sadanu seuri. Datang ti jero selong kebeg sarere leuwas. Ari ret sidik pisan aya nu bodas ngelemeng di jero selong. Panon celong buuk ngariringki, koceak salah saurang ngajerit bari luncat. Tulung aya kunti. Cenah celeng luluncatan dina batu. Soredat galeung kecebur labuh kana cai, korejat hudang deui pakaian geus rancucut. Nu sejen pating rarenya gret ka jero sedong. Koceak kawas tadi tuluy ti buburanyat hanya. Muntang kana areuy, nete kana batu leueur seureuleuh kubra gahanap deui ninggang baturna nu karek harita teh para mitra nu karek-rek hanyat. Bru silih tindih atuh jadi pahibut pikaruwaseun. Aya naon ieu teh sing hati-hati atuh. Kulisi teu geunah cicing. Bisi anak buahna cilaka. Nu ditanya boro-boro nemalan kalah pahibut paheula-heula hayang hanjat ka darat. Akhirna para mitra nu opatan geus tepi ka darat pada ngariung ku baturna. Raong nu nanyakeun lila-lila dijawab ku saurang yen manggih kunti di jero sedong, bodas ngabelebeg buukna para mitra ngariring kiwik pikasieun. Wah pira ku aya ki aya kunti eta mah borangan we meureun euy. Kulisi teu percayaeun. Ieu ari Pak Ici. Eta mah rek percaya rek henteu da kuring mah sieun arek balik we ayeuna ge. Leos eta jalma bali. Teu malire kanu sejen kulisi mending gogodeg. Renghap narik napas bangun seunggah sabab pagawean teh beuki berat. Tungtungna lila-lila mah barosen terus barali ka lembur. Lantaran di teangan teu aya laratan pisan hese maluruhna. Susah mapaikeunana. Saja jalan ukur galecok ngomongkeun kasusah saurang ge teu aya nu bisa ngungkulan kana pasualan eta. Cagtuna nu keur di perjalanan kacatur si Wirja manehna tadi geus tepi kanu dijugjug. Nyatana kana sedong hanapeun curug teh. Kasampak Nyi Irah aya keneh di dinya teu bisa ninggalkeun sedong. Jol saurang deui ukur silih pelong kawas nu teu wabuh padahal keur di lembur mah eta teh babaturan ulin. Dua anda
Moal keung ayeuna mah pek sing betah di dieu nya, bapa moal lila. Rek liar deui neangan kadaharan keur hidup. Ceuk Wirja. Tuluy bijil ti eta tempat cul nu duaan mah ditinggalkeun. Sanggeus aya di luareun guha tuluy leumpang salse ngajugjug ka lemur Cidahu. Rek neangan di parawan teuing naon maksudna beteu pupuguh ngumpul-ngumpul mojang. Cirawan Cisariak layung si Wirja anyog ka sisi lemur. Ayeuna mah teu loba lelewa teu nyingsieunan urang lemur tapi nyumput di tempat nu buni bari nitenan kaayaan di lemur Cidahu. Tetela meuni jempling tayan wani ngulampreng. Lantaran ti tadi geus ngarampih kolotna barudak, kolotna budakna, teu wani bijil ti imah. Sabab boro-boro wanci sareupna dalah beurang ge sarieun. Meuni jempling kieu lemur teh na kamarana pangeusina ieu teh. Palang siang jadi kosong lemur teh ye. Kitu ceuk Wirja bari diuk dina batu sisi jalan. Tong ngeret aya keneh nu disada manuk recet patemalan jiga namah keur nareangan pamonokan. Di kajauhan kadenge anjing babaung di lebah kadenge sora sapi gegerewek. Ai sapi sorana kumaha Pramitra? Diisuk teu diparaban ku nu bogana da nu bogana milu neangan Nyi Irah nu leungit teh. Jangkrik jeung gaang reang patemalan kaayaan beuki sempling. Beki jempling beki tiiseun kawas lemur kosong panto imah narutup taya tepas anu caang padahal biasa mah tepi kawanci isa mah loba keneh anu ngobrol di tepas di caangan ku lampu tempel. Ari harita para mitra bener-bener mata keung kawas teu aya jelmaan malah rona ge eueuh nu bijil da ngajaga kulawargana masing-masing bisi aya nu unggah teu katulungan ngan beurang keneh kulisi ge di papatahan. Yen unggal imah kudu ngabogaan kokol awi mun aya naon-naon kudu mere kode kunakol kokol. Tapi najan kitu ge teu weleh aya nu tinggalkeun. Buktina harita aya hiji lalaki leumpang gancang mending ngagedig teu nolih kana naon-naon ngajingjing bungkusan bangun berat. Ngelek hayam bodas sasapihan. Ku si Wirja kate nyeueun tuluy di pegatan pijalaneun. Reg nu ngaliwat eureun jeung semu reuwaseun deui. Da tadi leumpang na tungkul ari tangah bet geus aya nu ngahalangan. Aduh, sugan teh nu ngadeg punten weh ngiring ngalangkung ya anu jurusuh puguh ge. Ceuk eta jalma bari dodongkoan. Tuluy ngalengkah nuluykeun lalampahanana di halangan ku si Wirja. Kekelanan ulah ka indit. Kula rek nanya ari kisilah tas di mana katanyona ku kula bangun rusuh. Kawas-kawas nu neang paraji. Wes sanes neang paraji sun. Pun bojo mah teu nuju iya nuju kakanungan sareng moal ada moal kakanungan pun anak parantos dua lewat kabeh cek eta lalaki bangun reueus ngomongna daria. Aing teu ngarti naon ai kabeh jeung teu hayang ngarti deui da teu boga pamajikan. Aing mah kula rek nanya naon eta teh moal naon. Wirja mencrong kana bungkusan. Oh iya lauk jaer naon lah. Kaing nyuhunkeun ti pun bapa di Cijelag. Da di lemur ieu mah seep. Nu kagungan balong teh panen margi di tengah dinten teh setengah dinten jalma salemur hibut panu narumpang lauk jaer abdi mah teu kabagean terus ngabujeng ka Cijelag nyuhunkeun ka pun bapa. Oh kitu are hayam keur naon kamu tumbal sih tumbal aya naon di lemur teh atuh asa aneh teuing lauk jaer make jeung beak hayam bodas jadi payu aya naon ieu teh si Wirja teu ngarti. Oh kieu eta salesna mah lemur Cidahu teh nuju diriungku kabingung ieu. Di bibira ku kasusah, dikukuntit ku kasedih. Bangreung kawer ku kasieun, samar pola samarampa loba kasusah jeung kahariwang. Ari nu jadi marga lantaran lemur Cidahu keur naas. Loba budak parawan nu diancam bahaya, malah geus dua nu jadi korban teh. Tah supaya teu jadi korban katilu jeung satuluyna nya hajat hayam bodas. Numpang jaer, tabur kemang di parapatan kitu tah. Ceuk eta lalaki saeutik kitu aya curiga ka si Wirja. Oh, nya sakur nu boga anak parawan mah kabeh ge hajat atunya. Mun ka asup abdi gaduh anak parawan geus umur 16 tahun. Mangkana geulis keur meujeuhna rumaja we. Mun leungit lah mata kabungbulengan jigana teh. Tak kulantaran kitu abdi teh sejaba bakti ka para karuhun menta ditang tayungan. Sanggan pun anak aya dina kasalamatan kitu tah. Karunya teuing. Mun kula nyaho kana jahatna mah moal teu disiksa we si kasabelan teh. Nah saha atuh nu jahatna teh? Si Wirja api-api teu ngarti. Hatena mah nyenghel we jeung seurikeun. Nu mawi lah. Rada aneh nu jahat teh janten lah. Kitu naon istilahna ceuk basa modern cenah misterius nu jahat teh.
Kitu cek baru aku rama, hese ditewakna, hese dipaluruhna. Daweuh tapakan atuh, lumpat ngan sajorela 3 angin. Seuri sada setan mata kukurayeun kitu da. Kurang ajar nasaha atunya. Tapi kumaha mun kula milu rejeng kisilah ka imah mun aya naon-naon kula tanggung jawab. Mangga. Nuhun ari keur sama. Bae cige moal burung atoheun upami ningal aya nu bade bebela mah. Mangga tuh urang ngabujeng karorompok atau caket. Cek eta lalaki atoheun pisan sabab asa boga gunung pananggehan. Para mitra kaum dangu, si Wirja nyerenge harita tuluy ngiclik pandeuri nuturkeun ka eta jalma. Hatena noroweco ngupat ka eta lalaki. Si belegu, si belet. Bodoh katotoloyo. Syukur sarua jeung nuduhkeun. Pugu aing teh keur susah sabab hese milihna. Imah mana nu aya mojangna? Ari kudu mapai ka unggal imah mah capek. Aya nuduhkeun mah ujug-ujug hasil. Kitu galetok kace Wirja dina awahing ku atoh-atohna. Sora gaang tetep reang dipiri ku sora jangkrik. Dialokan ku sora lonok jegug-jegug anjing ngagogog. Serebet lumpat ngudag anu ngaliwat. Tapi ukur semet ngagogog ngegel mah teu wani. Langit lenglang bentang baranang pating kariceup ngan hanyaka teu aya bulan. Tapi najan kitu ge katara enahna, malah mah asa beda. Hapunten asa betah munyawang bentang, asa bungah munyawang langit nu lenglang. Teu matak sumpeng kana pikir kitu ceuk perasaan si lalaki. Nu boga rasa yen aya panyalinungan, asa aya pamuntangan. Baranggo kahareupeun imahna rada anggang keneh ge geus gegeroan nyalukan pamajikanana. Kolotak berai panto muka, cahaya cempor mawur kaburuan nyaangan beungeut si Wirja. Heuleuh, mending akan sumping meniburi teuing Kang, ceuk pamajikanana bangun hariwang. Sok sieun aya naon-naon kalacat salakina unggah. Dituturkeun ku si Wirja puguh pamajikan meuni colohok teu da teu wawuheun. Untung salakina surti pok ngomong. Kula kaget ieu teh pitulung ti Gusti. Ku cara ngadatangkeun ieu jalma ka imah urang anjeunna sanggup newak si Durjana. Anjeunna nu baris nang tayungan anak urang. Regreg ayeuna malah moal melang jeung hariwang. Ayeuna mah geura olahkeun lauk tah. Tak meunang jaerna tah. Meunang hayamna ge malah sakalian jeung kemang malati. Ge urang ijabkeun miwarang tamu sakalian. Pamajikanana teu nemalan teuing panuju teuing henteu. Nganu jelas mah dina hatena kebek ku pertanyaan saha nu sanyana semah teh. Da teu nyaho ngaranna teu apal kana rupana. Nenjo ge karek ayeuna, karek harita, tapi akhirna mah percaya kana omongan salakina. Kop kana bungkusan, kop kana hayam leos kapawon rek popola ngajalankeun papatah salakina. Ari si Wirja di aku kalayan someah ku salakina. Da atoh asa aya gunung pananggehan. Mana tuang putra teh, segede kumaha? Ceuk Wirja. Ke urang saurang sina ka dieu. Pribumi ngageroan anakna seleuneu Nyi Mojang nyampeurkeun. Baranggoknya matak ngereceum kawas nu serab. Lantaran anak pribumi meuni mencrang cacakan papakean sederhana jeung ukur kacaangan ku lampu cempor. Sigana bentang di lembur Cidahu mah. Nyi Irah ge henteu. Nyi Irah ge para mitra sadaya teu ngalawan kanu ieu mah. Sigana urang Cidahu mah hebat para mitra. Aduh. Bagia gelis nuhun ditepungkeun jeung Bapak. Ceuk si Wirja bari ngajak sasalaman. Gep Nyi Mojang nampanan sonagar naker da teu boga curiga naon-naon. Nyadak cai nyai suguhan tamu teh hawatos, ceuk bapana bari imut bangun reueus. Lantaran boga jimat leos Nyi Mojang ka dapur, rek nyokot susuguh keur Wirja. Raina istri pamaget, ceuk Wirja sura-seuri. Lalaki adina mah umur 8 tahun, ceuk si eta lalaki Daria. Wirja unggut-unggutan paroman bear marahmai disangkan aku pribumi mah bungah aya di dinya. Atoh aya nu ngampihan padahal si Wirja mah boga kabungah nu mandiri moal kanyahoan ku nu sejen. Teu asa jeung jiga prung ngawadul ngobrol ngaler ngidul, sagala dicaritakeun pribumi meuni dareh deh ngalayanan semah teh. Taya kabosen ngobrol naon ge diladenan, nepi ka poho teu kungsi silih kenalkeun, teu kungsi nanyakeun ngaran, padumukan jeung tujuan atawa nu sejen-sejena. Sareng hanyakal waktosna kabujeng seep. Para mitra kaum dangu rupina dugi ka dieu bae heula dongeng. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng kantun kasadayana. Mangga permios.